mah seksi ya. Lah tuh yang kali-kali. Tenan naon sih nang ieu? Mahal hargana ya. Modelnya. Ayo teh. Anjing pamit ke kamar. Goblok. Sabar nempuh proyek. Di lebaran. Di kamar ajang pamit itu. Wah, beki burang aing kemana neangan tuh teh. Hehe teh. Si sayang baru mantog. Kayak anjing. Ih, Maksudnya sia, aing mantong ke ditu. Ih. Usaha ke luar negeri, sia nyanung di ngisi-ngisi. henteu. Bohong sama hoak. Kayak anjing sia anu ngomong ka aing. Ih, Ngejak ka aing. hoak henteu eta mah. Calik. Selama aing di luar negeri teh ku aing gini mah sering pakai nyandung gitu. Henteu, eta mah bohong, eta mah konten eta mah. Yang sia naon? Henteu. Awalna mantau teh nya kabar. Dulu aku sia tah. Ku. Nah iya. Lain eta mah bohong. Eta mah penipuan, eta mah lain eta mah. Bohong. Aku besok bohong. Aduh, pantesan ku aing dihubungi teh diangkat. Kabar nyomo balik ke pamajikan aing teh modena. Aduh, was aing ampun teh. Dipaseaeun wae euy. Ada yang nelpon. Wah, si Pami. Halo. Di mana ya? Oh, di proyek yang depan. Oh, aku kadinya aina. Oh, siap. Oh, ada goan. OTW. Wih, pegawaian. Kumaha Mi proyek itu wisata alam teh jeung proyek itu teh beresan. Alhamdulillah aman bos, aman. Soalnya orang ditekan terus kudu di luhur ya. Tapi iya. Nah, danana kurang. oh pendanaan. Eta mah pendanaan urusan urang. Coba ningali heula eta progresna. Progresna ningali. Oh iya. Iya mah genep poe deui ya. Ket turun dana ya. Ket turun ieu dana tanu. Iya. Ieu 2 minggu deui nu ieu mah, 2 minggu deui. Oh iya 2 minggu deui. Pokokna mah ka barudak ya kanu digarawe. Tong sieun gitu. Aya we pokokna mah dana mah. Penting mah beres lah. Proyek mah kudu dibereskeun heula. Barudak ngaranyakeun wae. Ya. Aing mandet soal aing. Duit teh di aing mandet teh. Iya bos. Kan urang kan riweuh aya duana namanya proyek teh. Jadi kurang proyek jalan ku si Asep, dibikin ka si Asep, aya urang nguruskeun wisata. Oh si Asep babaturan maneh? Nah manehna teh ngaeta wae ka urang kan. Soal dana, manehna kan pas lebaran kan minta eta wae. Eta deui dana. Kan kurang nepi ka ayeuna can bere deui. Yang geus wis ka dieu we lah. Heuh nya. Geus ka dieu amprokan urang. Mumpung aya obosnya. Kurang di TF. Ka dieu we. Geus ka dieu we si Asepna amprokan urang. Geus ditelepon da, kayak kedeung deui rek ka dieu da. Teh keur di jalan da. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya budak bos. Oh iya. Da mah. Ini bos. Gimana? Cuan gaji saya bos, gimana bos? Oh, berapa hari sih? 6 hari lagi. 6 hari lagi? Bos. Oh, ya udah. Ya saya tap aja ya. Sekalian dilebihin. Sekalian dilebihin maksudnya. Atur, thank you bos. Tapi yang lebihnya masih ada proyek lagi di depan. Wah, siap. Ada proyek lagi di depan. Nomornya yang ini. Ya, yang hari tak. Siap. 6 hari kan? Ya, bos. Udah tuh dikirim tuh. Udah. Iya, udah. Nah, sekarang mah kan ada proyek lagi di depan. Iya. Proyek adalah kita ke sana. Ya, bos, siap. Ya udah ayo. Sana. Gaskeun, bos. Ini suruh batu. Iya, bos, yuk. Ini kan bos. Proyek makan, proyek rumah makan. Tempat makan. Nah, iya proyeknya coba tinggal dibuka.
Oh, emang arek ayeuna ieu teh, Bos. Ayo nanggeuskeun. Tah, ieu desain gambarna ieu pot ya tah. Desain makan teh. ieu desain gambarna ieu. Pokona mah ieu kudu sabulan anggeus. Oh iya. Namanya berjalan rumah makanna. Nah, makanya saya bikin proyek rumah makan itu kan ini dekat jalan raya nih. Ya, Bos. Dekat jalan raya terus dekat sama kawasan Surya Cipta. Jadi orang Cina, orang Korea yang mau meeting itu bisa di sini sambil makan-makan. Ya, Bagus sih. iya di sini. Emang bagus, ini bagus, luas bagus. ini. Sekitaran ada 20 hektar lah di sini lah. Cukup sih. Cukup, Bos. Iya. Sebentar. Estetik sih. Bos aing lupa main. Ada apa, Bos? Nah, enggak ini. Enggak apa-apa.